Pamanah Rasa. Amanah Rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Gilangkasna di channel YouTube saja midangkeun carita dongeng Sunda nu dibaca sagemblengna dina buku kaluaran penerbit Kiblat karya Yosef Iskandar dina judul Pamanah Rasa. Pamanah Rasa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos kasugri sadayana sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Lalampahan Pamanah Rasa, putra mahkota Prabu Ningrat, Incu Mahaprabu Wastu Kancana, di Nararaga ngalaksanakeun pancen muru wewengkon ka Prabon Zindang Kasih. Temenang nembongkeun diri yen manehna seueus siwi Prabu, tapi kudu satata pagaloh jeung somah biasa dipapaes ku Sirung Asih, adu jajaten, Sukabunga jeung banjir Cimata. Kasugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun carita dongeng Sunda karya Yosef Iskandar kaluaran penerbit Kiblat dina judul Pamanah Rasa. Pamanah Rasa. Pamanah Rasa. Kasepten kumaha embong? Ari eulis. Nah can boga rasaan? Boga ari rasaan mah. Ngan sainget kami can kaparengan yang jajakan nu kasep di nagri. Sebab cek tenjuan kami mah nu pangkasepna di Sindang Kasih. Eueuh deui iwal ti Rama Prabu. Memang kitu pisan. Tapi piraku eulis kudu kawin ka bapak sorangan mah. Baru kawin? Saha nu hayang kawin, Bok? Apan cek embok ke ieu mah nu kasep. Soal kawin mah boa meunangkeun nu goreng patut. Teu kudu nu kasep bae. Leuh ari eulis ku capetang. Nya embok nu salah. Tapi najan kitu embok mah ngadungakeun teh. Mun jaga eulis pinanggih jodoh kudu kanu kasep. Rek kasep rek goreng sopak. Tapi kadanget ieu kami macan mikir-mikir. Can aya jajakan nuka irong hiji-hiji acan. Cek Nyai Putri Ambet Kasih. Kapaksa nyarita kitu teh awahing ku bosan ngadenge embok Casmi nu sering madungdengkeun pasualan jodoh, jajaka jeung kawin. Eulis, kira gelungkeun eta rambut. Anggur si urang ulin ka pasar daya yuk. Urang nyar bubuahan ka sadap eulis. Cek embok Casmi. Sakieu panasna mbok. Mau nyarita kitu teh tadi isu. Cek Nyai Putri Ambet Kasih. Urang ka mana atuh nya Lis? Mbok Casmi bingung. Geus bae. Diuk di dieu mbok. Geunah ngararasakeun hiliwirna angin. Tuh. Manuk ge geuning ngariuhan. Dadahan caringin. Ngariuhan dina dahan caringin. Sajodo geuning geulis manuk teh. Sajodo kumaha ari mbok? Itu masa bubuhan. Tuh, itu bikangna. Tuh, itu jaluna. Piraku sidik mbok. Jeung kumaha cirina? Cirina jodoh bikang tang tu jalu geulis. Dia mah mbok aya wae. Ceuk Nyai Putri Ambet Kasih bari neunggel pepeuteyan Mbok Casmi. Ieu, angka peureus duh. Ulah sok tanggal teunggel mun lain teunggelan anak mah eulis. Ceuk Mbok Casmi bari sayaga nakis bisi aya paneunggel nu kadua. Da ngeunaheun atuh neunggel Mbok Casmi mah hipu. Dagingna wedel. Ceuk Nyai Putri Ambet Kasih bari ngulangkeun deui leungeunna. Ulah eulis ulah aduh sing karunya ka Mbok.
Mbok Casmi pupuringisan. Segatu, tapi ulah nyabit-nyabit di soal jodoh. Moal, Elis moal. Iwal mun hiji mangsa anu kasep nandingan bujangga. Agis nyaho kitu mbok bujangga. Cenah mbok ge. Bujangga teh kasep na kabina-bina. Sapopoena teh ngaping para pohaci di kahyangan. Aya kalana sok turun ka buana panca tengah lalayaran di Talaga Warna. Leuh, tada teuing lucuna nyambok. Wih, atuh puguh we lucu mah. Dan nu karasep nyanding nu garelis suka bunga salalawasna. Tapi mun kanyahoan ku jelema, bujangga jeung pohaji teh sok ngariles barali ka kahyangan. Ari di urang aya talaga mbok. Aya Eulis ditebeh ke deuleut ieu nagri. Mun Eulis hayang nyaho mah kumbok dianteur. Atuh kudu mawa pangawal nyembok. Ih nyapuguh we atuh Eulis. Da kudu nyorang leuweung jati sagala. Kumaha mun isuk mbok? Nah perlu hudang rebun-rebun. Lebih hade Eulis. Bebe jaheula ka Rama Prabunya. Tangtu we atuh mbok. Ayeuna ge kami rek nepungan Rama. Nya Rama Prabu. Ieu atuh mbok. Ceuk Nyai Putri Ambat Kasih bari gura-giru turun tina papanggungan paninunan. Mbok Casmi ukur unggeuh basa Nyai Putri Ambat Kasih geus tepi ka handap. Ngalieu ka luhur ka Mbok Casmi. Nah mbok. Mbok mah bet ninggalkeun maneh. Bantuan kami. Panjana teh Eulis ludeng sorangan. Cek Mbok Casmi bade rusuhan turun mapai hambalan taraje. Basa Giwangkara sumirat di tebeh wetan. Aleta nu nanggung Jampana geus tepi ka sisi leuweung kidul nagri Sindang Kasih. Gunung Ceremeng ngalumuk ku lawu, semu biru di antara kidul jeung kulon. 12 ponggawa pinilih pilikeun ti nanggung Jampana teu lemek. Tapi tarungkul bari milihan pincakeun di sapanjang jajalaneun. Nyai Putri Ambat Kasih nu ngarendeng jeung Mbok Casmi na Jampana gawena teh ngan euleuh deui helok ningali kaayaan alam nu sakitu endahna. Sacundukna ka sisi talaga Jampana diecakeun lalaunan ku ponggawa nu naranggungna. Cek Mbok masrahkeun kade hati-hatinya. Kami marek nyeder ngaloris leuweung bari sakalian yang mata cai bisi aya nu ganggu. Ceuk kolot ponggawa. Nya jong may olot ngan ulah jauh-jauh teuing nya. Paling anggang ge sapanggerowan kami. Ceuk Mbok Casmi. Sareng sesepoe keding. Sareng para pemuda keding sing dijaluk sia jalalik karohing. Sanggeus para ponggawa nyaringkah ke Ciprit Nyai Putri Ambat Kasih murusi si talaga. Deet caina mbok. Ulah lebah dinya mah rada jero. Tuh lebah ditu aya saung. Lebah dinya mah dasar talagana di amparan batu lempar. Cek Mbok Casmi. Baru ari kitu ieu teh paranti naon saung teh? Nyai Putri Ambat Kasih hemengeun. Ieu teh saung paniisan sakur nureng setapa. Apaan babasina teh di talaga. Ieu atuh urang ka ditumbok. Hayu. Nyai Putri Ambat Kasih bari muntangan leungeun Mbok Casmi lempang hati-hati ngurus saung panuduhan. Teu sawatar lagi geus tundu. Simpe nama eueuh jelemaan ya mbok. Cek Nyai Putri Ambat Kasih bari tatanggahan ka palebah saung nu jangkungna satangtung. Mun unggah moal naon, Bok? Nyai Putri Ambat Kasih penasaran. Us, montong Elis, bisi kumaon am? Tempat paniisan teh. Nah ku naon kitu? Tiis. Si Mbok masuk aya bae. Ari Elis rek mandi.
Kabi tambok tuh caina tangka herang can hembrang herang. Ayo atuh. Moal naon, Bok? Moal era kitu. Nyatong taranjang teh atuh eulis disinjang we. Pan ieu embok ge, mangkal pisalihneun. Mbok Casmi buka buntelan leutikna. Sinjang pulas parigi nyengsoh diasongkeun ka Nyai Putri Ambet Kasih. Moal aya pongga mau ngintip kitu, Mbok? Ih, moal eulis, moal waranieun. Sabab berat hukumanana, Ceuk Mbok Casmi. Sareng mama matri sapi ieu keding sak Ngan sakolepat baranyana Nyai Putri Ambet Kasih geus ngaganti sinjangna. Sinjang nengah bitis kaluhurna sadluhureun harigu saeutik. Mungguh nurup cupu antara pula sinjang jeung warna kulit. Moronyoy adu manis kahibaran ku panon poe isuk mungguh cahayaan. Pale Nyai bitis nu ancrub ka cai talaga borelak beungeut cai lalambakan. ayo atuh, Mbok. Nyai Putri Ambet Kasih ngagupayan pangasuhna. Sok bae atuh eulis sorangan da Mbok mah. Tadi tas mandi. Ih, nya saruha atuh kami ge. Ayo, Mbok. Di dieu mah caina leuwih tiis. Mbok Casmi kekeh embung. Nyai Putri Ambet Kasih kekeh ngajak antukna Mbok Casmi dipaksa disitah mandi. Teh sirikna diseret ku Nyai Putri Ambet Kasih. Tapi kituna teh bari dibarengan ku ocon atuh puguh wae najan ukur paduduaan mungguh rada ibur. Manuk ricit tina dahan waru kadala lumpat kagareuwahkeun ting kurusuk ngajauhan. Saung jangkung paniisan milu lilir. Lilir pangeusina kegeuing ku oconna Nyai Ambet Kasih jeung Mbok Casmi. Dua lalaki papencrong-pencrong hemengeun dangdak dengdek ngadengekeun. Paman, buah sora poha cinu keur marandi, ceuk rakean sunu ngaharewos. Leuheung mun poha sih. Kumaha mun jelema biasa? Paman lengser malik ngaharewos. Heueuh nya. Mangka ngintip teh dipahing pisan. Ulah satempo-tempo namun lain temponana. Ceuk rakean sunu. Tah kitu. Mending ge urang HSD we nom. Ceuk Paman lengser. Rakean sunu jeung Paman lengser nyusupkeun deui sirahna kana dua leungeunna nu ditumpangkeun reupeurem. Malah napas gede aplen bisi kadengieun ku nu keur marandi sakapeungdu anana ting kulisi. Panon rakean sunu jeung panon Paman lengser bareng ting talete tungtung namah dua anananya beunta. Tungtung namah dua anananya beunta. Dua anana curing hak sebab kadenge sora suku tinggal reket neteh hambalan taraje saung. Anom, buat tinggal unggah. Paman lengser ngaharewos sungut nameh antel kana teulir rakean sunu. Beuh cilaka Paman. Mangkane ieu beungeut can kaburu dikumbah. Ceuk rakean sunu bari ngusap beungeutna nu hideung malas. Dua anana nahan ambekan, sora nu arunggah beuki deukeut dua anana nyangheui teu panto. Atuh puguh bae ari lol Nyai Putri Ambet Kasih nolol tina panto ari jerit. Pateuteut jeung rakean sunu. Mbok Casmi nu karak cat unggah tilu hambalan pangheulana tuturubun turun. Bleg bati teundeut kana taneuh. Hadena rada katilaman ku jukut nu rada kandel, tapi teu burung rada pupuringisan. Nyai Putri Ambet Kasih sukuna ramoh poe sukuna meh bete kosewan. Bari ngarayap ka handap seuseut tepi. Aya naon eulis, aya naon? Aya naon ieu teh? Mbok Casmi muru Nyai Putri Ambet Kasih nu pias. Aya jalma hideung nu hiji busekal. Tembal Nyai Putri Ambet Kasih. Boa begal eulis. Pasti dua anak kita ngintip urang. Kumaha atuh eulis? Dua ababe katembong bingungna. Dua anak kalah kalewalewe antukna mah tinggarewek minta tulung. Teulila ropong gawan nu 12 teh juljol. Aya naon, Bok, aya naon? Kokolot ponggawan nanya,
rusuh mbok Casmi kalah katutunjuk ka saung. Aja nu ngintip gitu. Ceuk kokolot Ponggawa. Mbok Casmi unggul. Teu kungsi dikomando deui kokolot Ponggawa jeung anak buahna arunggah ka saung. Kokolot Ponggawa nu paadu jonghok jeung rakean Sunu najatnya lalaki meh be ngajarit tapi keburu nahan diri. Turun gisilah. Dia mudu milu ka karaton. Dia kudu ditimpanan hukuman. Kumaha ngintip Nyai Putri Dukar mandi. Ceuk kokolot Ponggawa bari tunjuk ti popolotot. Rakean Sunu jeung Paman Lengser silih pelong. Ayo, gerak turun Ponggawa. Dia kudu dicegrakeun ka hareupeun Gusti Prabu. Kokolot Ponggawa beuki wani bae. Kelanan Ponggawa. Kami rakyat Suni rek cengkat tapi keburu dikenyang ku Paman Lengser. Motong ngalawan rakyat. Kurang turut bae parentahna. Ceuk Paman Lengser. Ibur salalembur ear saja jagat, ear sadayeuh beja pabeja-beja, beja dibejakeun deui pamustunganana. Pajar urang kadaton Sindang Kasih geus menangkeun Raja Lutung. Kisilah ti lembur mana dia cunduk, lebah mana banjar karang pamidangan teh. Ceuk Gedeng Sindang Kasih papayung nagri Sindang Kasih. Paman Lengser jeung rakean Sunu silih pelong heula. Paman Lengser surti gewat ngajawab. Lembur matuh mah dilemah sugih Prabu. Nahnya dia jeung anak dia ngintip anak kami keur mandi. Ceuk Gedeng Sindang Kasih. Pun ampun paralun Gusti Prabu. Teu pisan-pisan daek lolong mun panon kami dipake menjo nu lain tenjoeunana. Kami teh kapoekan di jalan. Manggih saung di sisi talaga. Ari lilir isuk-isuk kadenge aya sor awewe keur marandi. Kadenge Cikibung jeung Ocon Banyolna. Demi hiang sedanis kala di Mandala Balai Agung. Batan hayang ngintip mah kalah kahayang ngaleungit sapad harita. Ngan teu bisa kapaksa kami teh paleureum deui. Ari sugan teh moal arunggah. Kami reuwas nya bae geuning kami teh dijagrakeun ka hareupeun Prabu. Tembal Paman Lengser bari masang cetak pikarunyaeun. Naon maksudna dia bat indit-inditan ka tatar kaler. Kami saja nganter ieu alo nun. Geus teu puguh pacabakanana sajan neangan pakuliah nu sakirana kasubadanan. Ngan nyaeta atuh boga ale teh boga alo teh gereng patut. Beungeut lestreng landing lutung. Tapi ari tanagana mah bedas lumayan keur purah narokan suluh mah. Ceuk Paman Lengser. Kumaha ceuk tinimbangan dia jaga raksa. Ceuk Gedeng Sindang Kasih kajaksanagara nu sila gigireunana. Pun sapun Prabu. Ari ngabandungan kajujuran mah siga nya. Jeung deui memang hese ngabuktikeunana. Dihukum salah tadi hukum biraku. Tembal jaksanagara. Geus bae atuh urang gawekeun. Bari sakalian imetan. Da ari cupatna jahat mah lalaunan bakal katangen. Ceuk Gedeng Sindang Kasih. Kieu bae atuh geus lah. Dia jeung alo dia kudu digawe di dapur karaton sakumaha ceuk kasanggupan dia. Gawekeun suluh-suluh nu can dibeulah jeung can ditek-tekan. Ceuk putusan jaksanagara. Putusan ku kami ditarima ki jaksanagara. Hayu rakean juang miang. Ceuk Paman Lengser bari nepak tuur rakean Sunu. Paman Lengser jeung rakean Sunu tarurun ti kadaton.
koreleng muru ka bagian tukang sababaraha panon ponggawa malencong bari muril-muril kumis nanu jaletreng. Paman lengser jeung rakean sunu tarungkul teu wani males mencrong. Satepina ka bagian dapur kadaton. Curig, cilaka anom. Pisuluheun teh tangka ngahunyut kitu. Be. Moal anggeus ku 10 poe ieu mah. Paman lengser ngaranju bari moloho. Nya wayahna we paman. Bongan paman nawarkeun maneh tembal rakean sunu. Sanggeus kitu mah teh rea carita deui. Cugceg kana parabot paman lengser nyekel pati. Rakean sunu nyekel baliung dok dak narokan suluh teu nolih nu ngaraliwat. Mun kaparangan suwung eueuh nu nalingakeun paman lengser cuang cieung heula. Cul patik cek ramona nu baradag teh nyekel pangpung sagede-gede leungeun kolot beletok dipotongkeun ku leungeunna. Tetela leuwih gancang batar ngagunakeun pati. Rakean sunu api-api teh nyahun kana pamolah paman lengser. Najaro hatena ngarasa heran ku kakuatan ramo-ramo paman lengser. Geus tag bae paman lengser teh cenah lain jalma jore-jore. Nembok itu mah rakean sunu ingeteun deui kana pangabisana. Basa dilatih ka prajuritan ku hulu jurit di leuweung pagelara. Rakean sunu imut, lung bae baliungna dialungkeun gap kana kai golondongan menang neuteu. Sanggeus musirkeun pikiranana karawak bae ta kai golondongan teh disasaak kawas nu keur nyasaak gebog. Paman lengser ngareret sakareretan manehna ge imut. Kade anom bisi anu nalingakeun cek paman lengser. Keun bae urang sakalian bebekeun sungutna. Tembal rakean sunu bari keheul kana nasib dirina. Ngan setengah poe suluh nu sakitu ngahunyudna teh rengse digaweanana. Atuh puguh ke candoli hari weus-weus bebeja ka patih goah. Patih goah mapaikeun bejana ka unggal juru masak bebeja deui ka ponggawa-ponggawa pamustunganana. Tapi oge kaki gedeng sindang kasih. Cek beja dia teh baredas kisilah. Kumaha mun ku kami digawekeun di palabuan. Cek ki gedeng sindang kasih. Kapaman lengser jeung rakean sunu nu diangkir kudu nyang hareup ka dirina. Kami mah ukul jalma hukuman. Putusan naon bae palias ku kami ditolak. Tembal paman lengser. Di mimiti poe isuk dia kudu dijieun jurit sagara. Cek ki gedeng sindang kasih tegas pisan. Rebun-rebun paman lengser jeung rakean sunu tarumpak kuda muru palabuan. Dikawal ku ponggawa-ponggawa nu kapercaya. Sacundukna ka palabuan paman lengser jeung rakean sunu dipasrahkeun ka kinakoda. Ngan sakedeung pisan haruas harewosna kokolot ponggawa jeung kinakoda tuluy mah pamit. Kinakoda mencerong seukeut ka paman lengser jeung ka rakean sunu. Nah banget sia hideung jalu cek kinakoda bari nyarengeh mencerong ka rakean sunu. Geus bakatna be meureun kinakoda. Paman lengser miheulaan mang nembalankeun. Saha ngaran dia? Cek kinakoda ka paman lengser. Sebut we si bogel. Tembal paman lengser. Are dia? Cek kinakoda ka rakean sunu. Utun tembal rakean sunu. Payus pisan jeung bebeungeutan tah. Utun teh nenehna tina lutung leun. Ceuk kinakoda bari tuluy seuring ngahaha. Rakean sunu unggeuk bari tuluy nyarengeh tembong huntunna bodas ngaberes. Ayo urang unggah ka perahu.
Cek kinah koda. Kalacat kinah koda unggah kana parahu badag ngaliwatan taraje tambang. Rakyat sunu nurutan tapi kalah kugurawilan meh be kapangpengkeun. Paman lengser ugal-ugil sukuna mindeng ti kosewad ti luhur parahu. Jurit sagara salusurakan nempopolah dua jalma anyar nu arunggah kana parahuna. Ku kayang mah teh burung tepi sanajan dua anana napasna tembong ngahegak. Dina parahu paman lengser dipentes purah ngagolongan tali dadung nu badag tur paranjang. Rakean sunu gawenangan purah teterekelan kana tihang layar memener tali nu teu merenah cicingna. Mun keur kitu rakean sunu sok ingeteun ka Ki Hulu Jurit nu ngalatihna di leuweung pagelaran. Kasugri pamirsa, urang cekap kendugi kadie pedaran acara dongeng Sunda Pamanah Rasa karya Yosep Iskandar. Urang teraskeun enjing dina waktos sareng channel YouTube anu sami. Atur nuhun anu parantos subscribe, anu parantos masihan jempol, anu parantos ngabagikeun di medsosna, diantos komentarna di kolom komentar. Tong hilap aktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun carios nu salajengna. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda.